mengikuti lomba kreasi goyang satu jari, memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Persyaratan lomba: peserta berusia 17 sampai 50 tahun, peserta minimal 3 orang dan maksimal 10 orang. Peserta diwajibkan menggunakan pensil atau pelindung wajah. Peserta diwajibkan menyerahkan foto KTP melalui WhatsApp panitia. Kirim videomu ke WhatsApp panitia sebelum tanggal 20 Oktober 2020. Informasi lebih lanjut hubungi panitia. Buruan kirim videomu, siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Dangiang Sunda Kiwari. Wargi-wargi DSK sadayana kumaha katampi salam-salam Kang Dece Opon wae di Pasir Kaliki cenah wow. Anu nuju manco Dangiang Sunda Kiwari nya alhamdulillah. Bu Hajah, Bu Dindin, Bu Nur Santi. Itu sebenarnya Bu Dindin atau Bu Nur Santi sih? Nami lengkap abdi mah Dindin Nur Santi. Oh, jadi halal oge nya dua namanya. Oh, tapi kan hari kata tos kenging ngabubur beureuh bubur bodoh. Ngabubur beureuh bubur koneng atuh ngabubur beureuh bubur. Pan kapungkur mah sepuh kapungkur mah bubur beureuh bubur bodas gitu tah. Kangge ngaresmikeun nami teh. Insyaallah namina kenging nyandak tina Al-Qur'an. Dindin Nur Santi. Dindin teh agama kan upami Nur Santi sahaya santina kehidupan enten. Sahaya kehidupan. Karena cangan abi oge sami ngagaduan murang kali tinu Al-Qur'an. Namana teh Saitoni Rojim. Tapi eta mah berlindung dari godaan setan yang terkutuk atau eta mah. Nah, pokona Al-Qur'an we teh nyahoeun bener. Urang aja kan wargi-wargi sadayana masih dina ngobrol sareng Bu Hajah Dindinnya. Bu Haji, tangtos panginten ayeuna kan religi parantos dik atau diklipat acara religi. Dacan, insya Allah bade. Nah kan kemarin mah anu ayeuna nuju ditaikeun di acara Dangiang Sunda Kiwari teh nyaeta tembangna teh aya dua, Macet sareng Hanjakal. Eta garapan Hanjakal kanggo eta ciptaan saha eta Hanjakal garapanana? Kaulesan Agus Marahman. Halo Kang Agus, di mananya? Di Cikalongnya. Ya, halo Kang Agus. Di Lujeng Tepang sareng Bu Nur Santi. Terus sono dacan tepang deui. Ampura teu lalajo. Insyaallah nya nongton teras palpami eta masa Kang Agus. Oh, itu manco teras. Salam pamano di Jaya Prabu, insyaallah Jaya Prabu amangan kapal dinya di mana sih Cikalong ge meuteut-meuteut atuh di Purwakarta yeuh. Wow, Cikalong mana? Cikalong iya Pangalengan sana Cikalong Purwakarta ari Kang Uje. Lagu ampura we beuleuh ya. Tidaknya lajeng kan eta lagu Hanjakal teh parantos ditayangkeun kamari posisina masih kene K7. Wow, aya peningkatan tinu 8 K7. Berarti memang aya anu resepna lagu eta teh teh. Tapi bener memang lagu eta ngaja digarap di mun pami koleksi teh kasih laguna berarti K7. Kagenepnya. Wow, kagenep lagu kagenep. Oke, berarti leleji anu K7. Mohon. Goyang panggung heula anu K7. Aya. Goyang di panggung langsung runtuh. Insyaallah eta bakal ngegoyang panggung. Wow. Jawa Barat. Amin. Lajeng kan kieu Bu Haji eta kan lagu Hanjakal. Berarti kan eta teh rumpakan teh ngeunaan model tadi diringan sorangan. Sing uning atuh kan rumpakan eta nyaritakeun naon teh Hanjakal teh. Oh, nyaritakeun abdi nuju nyalira, tapi sanes dikantunkeun gitu nya, tapi dikantunkeun damel. Taku si Kakanda nu tercinta, sering dikantunkeun damel ku kandanya, nuju nyalira nya eta we tuh. Lajeng kieu Po Hajah Dindin Nur Santi anu bager anu soleh anu menang anu jinggau. Amin ya Allah ya rabbal alamin Kang Ujung. Di kalangkungannya. Bae atuh. Amin, mohon diamin. Pembulihan mah panggil kieu panah puji teh. Da itu kangen mah ngomongkeun. Teh kenging eta teh awon. Nah, aing ngomongkeun kahadian mah teh Oh, gitu. Saya nya ngengeng kahadian mah. Mudah-mudahan sanes kanten kahadian kangge abdi anu dicarioskeun ku sapa pada jalan sadaya. Tah. Wargi-wargi urang lajengkeun deui nya. Bu Haji, lajeng ayeuna religi kira-kira dikeluarkeun tahun sabaraha? Tolong kali walar, rumah kurang sagala sabar tembang kanggo wargi-wargi sadaya dari segmen kedua. Iya tembangna. Bray, Prung,
Dera Deska Dangian Sunda Kiwari Udang nakli parayangan. Wow. Semangat.